Hmm. Nah. Hmm. Kan aing kan kunyuk sia wae goblok. Aing kan atuh nerangkeunna ebal ada siat tadi di takarep embung goblok. Hah? Eta naon nya Idin? Ya cita-cita aing atuh. Tilu, dua, hiji. Syerit masuk aing tuh kunyuk. Sia gandeng atuh ieu rudal ek hiber sia teh goblok teh. Wah, ini nih jadi profesor rudalnya. Wah anjir sia teh bisaan euy. Kayak ngajian ka mana lah. Sia mah nu gratis atau dunia ayeuna mah euy, bayar. Udin ek hiber make rudal. Bener Bu. Yuk ek hiber Idin mah jeung Udin tah, jeung sararea ke jeung barudak heueuh. Bener Bu. We aing lu atuh Din. Teu mahi kan gendut mah. Kitu barudak. Cita-cita si Udin jeung Idin teh halus ek hiber ke angkasa cenah. Ek masang bendera Persib jigana timbernya. Bener Bu. Bener Ibu Mada. Persib mah kan emang selalu di atas. Jadi masang bendera di puncak bae di luhur Bu bener. Geus lah aing yang diuk cangkeul. Tah kitu barudak geus cita-cita maneh teh da halus kabeh. Cita-cita maneh ara halus teh kabeh sok kembangkeun diajar ke bener. Sok maneh yang cita-cita terkabul mah. Nya. Siap Ibu. Geus ara halus sok tempelkeun kertasna di ditu di tukang. Ieu dut pamasangkeun.